Sampurasun. Kirang pangajen miwah wardi-wardi sadaya hormaten simkuring. Dina ieu kasempatan simkuring pada ngadongengkeun salah sahiji dongeng anu judulna Putri Citra Resmi. Wardi sadaya aya anu parantos uningat teu dongengna. Pamih henteu kieu caritana teh. Kacaturkeun zaman baheula Sang Prabu Linggabuana anu jeneng janten raja di Karaton Surawisesa Kawali kagungan putri anu kacida gelisna. Gelis sanding widadari lir putri ti kahyangan. Jenenganana Putri Citra Resmi atanapi Putri Diah Pitaloka. Kagelisan Putri Citra Resmi teh sumebar kemana-mana kakoncara sanusantara. Putri Citra Resmi di Taman Bihari lir kembang melati sengit dina hati. Wardi sadaya kocapkeun Sang Prabu Maharaja Linggabuana disarengan ku prameswari nuju cumarios ka sang Putri Citra Resmi. Amak teh ngarasa binga dumeh boga anak eulis nu jadi pupujan kadaton jimat nagara. Komo ayeuna eulis rek nampi nugraha aya nu rek migarwa. Raja Agung Linuhung netajan kagungan garwa. Nyatana Prabu Hayam Wuruk Maharaja Majapahit. Kumaha cek eulis? Purun atawa nampi? Bek kerawak cakeun ulah dipundang pindi. Tah sajongjonan nyi putri ukur tungkul bari ngegelambe. Bek anjeunna teh nyarios. Nun ama katut ambu abdi estu iras. Upami ieu pangrojong sepuh ku abdi bade dilakonan. Tah tidinya obyag satanah Sunda ngiring jajah Putri Citra Resmi jumeneng padmi di Majapahit. Meh sakabeh ponggawa ngiring jajab sareng garwana. Wargi sadaya barang dugi di Bagawan Majapahit Sang Prabu marentahkeun wadiana pikeun reureuh dibubat nunggu pamapag di Majapahit. Menghanjakal Prabu Hayam Wuruk anu tadina bingah bade mapag sang putri kairut ku kasauran Patih Gajah Mada anu teu cios mapag sang putri. Malah Mahapatih mentang sang putri teh dijadikeun upeti. Raja Sunda bendung pameper amarah bari ngandika, alus temen akal urang Majapahit tapi ulah kapala. Hei sakabeh ponggawa kerawat cakeun saha nu sieun ku patih ulah maksa. Mending kuat mula. Ari kami geus gili pikir terek ngitung musuh, mending paeh di medan perang najan dihina daya ati. Putri Citra Resmi teu bina sang Rama. Netepseukeun ka paramojang oge prameswari. Bek anjeunna teh nyarios.
najan kuring awak awewe urang kabeh tekudu lewa-lewi hayu urang pageh kentang tunga gerak cabut patrem tina gelungan hayu urang milu maju ahu Putri Citra Resmi nyebut patrem tina gelungan diturutan ku para mojang oge prameswari wargi sadaya takdir tubenang dipungkir tanah Sunda jadi saksi bikin campurna perang Sunda jeung Majapahit urang Sunda ngamuk tetekadan siga banteng bayangan tegimir najan dikepung ti unggal madhab 10 nuparai patulaya marani getih sora kuda ting hariem ting haroang jagat sigarek rempag poek sabundereun bubat wargi sadaya para wargi anu parantos di lulugan Kupati Gajah Mada anu sakitu kandela kacida bagi ipis rada carencang komo wadia balad Sunda mah keur maluwi saeutik dibanding kaum musuh kacida kapiuhan ngan sumanget curit terus ngabebelah wargi sadaya Putri Citra Resmi tegimir miring tanda komo saatos ningal ibuna namahan Fatimah patrem dalegeun kenca tumbak nyalegeun katuhu ruak ngawi ka sakabeh prajurit nu ngacorang dirina nah barang mireungeuh ramana geus ngababatang Putri Citra Resmi nyetuk patrem bari mikiran nasib nya getih duh Rama Prabu duh angmu indung puntangan kasih kersaha gocorkeun getih sakit selak memang ker kami tapi ngocorna demi harga diri negeri Sunda naon hartina ieu kecelakaan getih kami narah mun kudu sumerah ka gajah atah wara demi harga diri negeri Sunda gerapapageun ieu kecelakaan getih kami pun sapu Dabras! Itu belaskan kedua lenganna panceng niruk nalempengan jejantungna tembok emut anu manca kerlek nyawana papisah jeung raga
Wargi sadaya mung sakitu dongeng anu kapihatur mugia tiasa nambih kana hasanah budaya Sunda. Dongeng Putri Citra Resmi teh mangrupa dongeng legenda nu aya di Kawali. Bilih anu teu acan uringa mah aya Abu Siasat Putri Citra Resmi tempatna di Astana Gede caket SMA Negeri Hiji Kawali. Wargi sadaya mung sakitu dongeng anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.